manglebarkeun mun ceuk kacamata umum ningali putri anu sagelis-gelisna bari jeung harita teh keur disayembarakeun ma geuning teu burung hasil ngajodo jeung bapa laras anu sakieu tauna dipihukum ku bapa bisi aya unek-unek bisi aya katugenah di emak ka bapa bisi aya bang balu kolbu boh ku sifat bapa boh kalakuan bapa boh resiko bapa atawa ku kalakuan barudak urang evaluasi diri Ci jawab tobat aduh ai menawi teh naon Kakang Semar meuni asa reuwas tadina kaula teh rewasna teh kaula teh dihatanan ligi ka payun teh sugan terek naon bisi nyarekan ka kaula tina dasar kaula teh aya kasalahan dina kumaula kasalira tapi geuning meuni asa bray nguping ti salira kitu meuni asa diperhatikeun ibma teh Kakang Semar ih da bapa mah perhatian mah yeah ujung perhatian dupu gua mau bapak mau gendut upami salira nyaurkeun kitu naroskeun kitu ka kaula da kaula mah daya naon-naon ka salira daya kuciwana ku salira sanajan kaula tadi anak raja bari jeung beungar dipihukum ku salira kaula mah istuning celiputi celakerang ngabdi kanu jadi salaki sebaraga kanu jadi salaki teh henteu geuneuk teu maleuk istuning balumbang timur kaula teh ngarumasakeun yen kaula mah lalaki ai awewe teh ponok lengka dihirupan hirup dipaehan pae da kaula mah dulang tinane paribasana awewe mah upami harta banda lubak libuk da eta mah harta banda napun bapa da kaula mah teu ngaboga-boga jeung sedengkeun kabagjaan teu bisa diukurkeun ku harta banda kaula mah istuning nampi tumarima dina kasur jarame ge meuni asa beuki tibra sokomo upami ditangkep ku bapa teu mungkin anjing mah aing mah tibaheula teu leutik dina kasur jarame nepi ka ayeuna gegetret we aing mah aya tumila cucunguk ngaliwat bakat tingku bogoh meureut teuing lamun kitu mah kitu Kakang Semar tak kitu ti kaula mah daya naon-naon malihan mah kaula rek nyareos ka salira sawangsulna salira naon pilih dina mangsa kumaula ma kasalira teh ka Kakang Semar teh bilih aya kakirangan mangga gerawak sabalaka teu aya siwana bilih ieu mah bilih eueuh aduh nuhun atuh pami kitu carana mah panuhun we hiji ti kaula mah naon geura pageuhan deui ka nyaah kadeudeuh kawelas ka asih salira ka kaula ulah nepi luntur eta kadeudeuh ka nyaah teh ulah nepi ka luntur ku kaibunan ulah laas ku kahujanan ulah belel ku marganing kapoe ulah laas ku usum sanajan salira kaungan putra satiu tilu bakal diangkeun anak lahir batin asa anak meunang ngaberjakeun dina rahim kaula sorangan aduh iraha aing boga pamajikan cara emak kapilaan we ku si gareng aing boga kabogoh teh heueuh da aing mah macot teu goblok nuhun tah
lamun kitu carana bapak terek mere hadiah kamu coba pada masihan hadiah alah beres Gusti heuleuh bapak make jeung mere hadiah iya beres anniversary gitu hadiah naon hadiah ngan mudah-mudahan ieu hadiahna teh singkat tarima kumaha barangna naon lain barang tapi kanyaah naon ieu mah kanyaahna tina buah pengabdian emak naon bapak terek hampangkeun kana pagawean emak digawe di imah ngurangan tanaga emak di imah nya dina mangsa naon rek nyeusehan rek meuseuh bapak oh rek dipangbelikeun mesin cuci meureun nya beres mesin cuci lain TV lain Magicom lain debeuki bapak makan Magicom teh hayang diakeul we sangut naon atuh kanyaah bapak teh kanyaah bapak nya kanyaah bapak teh rek mere batur keur emak rek mere batur kumaha rek aya batur keur emak batur maksudna mere boneka pak lain ya batur kumaha maksudna teh pikeun ngabantuan pagawean mah pembantu lain aya pembantu mah kudu dibayar ari kitu dulur emak baraya emak naon maksudna bapak teh rek kawin deui coba os bodip Gusti naon teh naon teh kadenge ku aing mah naon bete kupingan teh naon bapak teh rek mere batur keur emak tah bapak teh rek kawin tobat astagfirullahaladzim eta kolot aing ngomong galak kadenge sia kadenge Gusti naon teh kadenge ku aing manaon teh bapak maneh rek kawin deui saha bapak Semar si Semar kawin deui anjing teh goblok jelema teh wawan luluasan hareupeun nu aing mah teh kawin deui si anjing luas bisa kitu mah kelanan itu naon maksudna heureuy atawa naon heureuy mah henteu iraha bapak heureuy jeung pamajikan aya teh di kamar mah alah nah ieu bapak aing teh kasambar naon kesurupan gitu aing setar mimiti alus epinis kagoreng apa salira rek mere hadiah tapi nah hadiah nakal ka kitu pan ame nyageurkeun ame ngahampakeun pagawean mah ngahampakeun kumaha maksudna ngahampakeun kumaha da sedengkeun sifatna hadiah mah pasti ngabungakeun hate ieu mah kalaka bujeng-bujeng kana bunga nu aya mah nyeri hate kelanan pikir kumaha naon ya ma anu sakitu capekna ti mimiti adan awal mah geus panghilana kudang teh bener laras sasadiaan cai panas jang ditaheur jang mandi bapak jeung barudak ngageuingkeun bapak jang salat subuh bebarengan bapak mandi mak pak-pik di pawon beres bapak mandi dahar bebarengan bapak ini ka kebon mak digawe ka tetangga nambahan resiko dapur bener laras
Dina mangsa pabeberang bapak capek dina digawe emak geus nganteran dahareun ka kebon. Bala kecerakan babarengan geus kitu emak ini deui digawe di tatangga nyaeta mantuan tatangga anu boga budak manehna keur garawe indung bapakna. Laras malah mate nepi ka balik ka imah teh miheulaan diri saacan salaki da sieun dicarekan ku salaki bisi pajan ka mana-manana bari jeung emak teh geus izin digawe ka tetangga nya pas sore emak nyadiakeun sangu haneut mangsana sangu haneut dina hawu teh emak bari meuseulan bapa da sidik bapa teh capek digawe di kebon teh laras tuluy eta mangsa nepi ka magrib tuluy isya babarengan salat bapak ngobrol jeung emak itu ieu nepi ka kitu we pamajikan jeung salaki kumaha geuning da geuning bapak jeung emak teh kitu kene geuning nya laras da salira mun kaunggal dinten kitu teh tong disebutkeun deui nya nepi ka bapak gula hek sare hees mah nepi ka masih kene meuseulan nepi ka mah kasarekan deui sare maksudna nya kitu jeung kitu unggal poe tah nu matak bapa rek kawin deui teh naon ame aya batur emak di mana emak meureun hudang isuk-isuk teh moal capek teuing dahaeur cipana sabab naon sabab aya nu ngora goblok ieu jelema ieu disebel aing ngadengena Gusti nu agung sok emak keur jongjong digawe di tetangga teu bisa ngantereun ka kebon apaan aya nu ngora kumaha sep teuing si anjing teh tah goblok paingan tadi daran lenca we paingan pedes jeung kecap sok nu matak naon tah di dieu bapa rek ngahampangkeun aing mere ditah pembantu mah bapa teh moal mungkin da sidik urang teh dahar ge korek-korek sok bari jeung usaha teh pan bebeunangan teh teu umum jeung batur di bawah UMR da buburu urang teh sedangkeun emak anu jadi hadiahna teh naon lagukeun kumaha sawarga Firdaus pitempateun awewe nu nitah nyandung ka salakina buka kekuatan eta goblok jelema teh nepi ka neangan katerangan sangkan hayang nyandung pikir nya da teu suka laras wajar manusiawi ngan tempo ka hareupna ayeuna mah moal narima ke kareupna bakal narima mah ngeunah teu pulen geus apal jis tuh lain ieu kolot nepi ka bebeakan kieu ari geus ngalaman mah kitu Kang sok bapak percaya emak istri Semar anu geus tobros paninggalina lahir batina apa meureun maksud bapak kitu teh keur nyugemakeun mah tembus Dewi Setyaragen teuleum kana lamunan bari jeung bray boga diijinan dina hatena asap molongpong jalan ka gedong dina hatena pikeun ngijinan Semar ngawayuh deui Kakang Semar teu sangka geuning ieu teh kapalai salira nepi ka luar biasa endahna nuhun di ACC proyekna goblok deui
Gusti nu agung lain pelet naon dipakena pelet marongge gitu sigana mah kitu ulah paingan babarengan wae jeung Haji Rono jigana meta pelet meureun eta si Rono pelet atawa sok loba dahar cau ka meumut di adeden cau pasilangu ngalukana watakna teh naon dahar eta teh geus weneng deh watak lain nun Kakang Semar sami-sami nun sok tah ayeuna geus molongpong nya tibatan bapa sok tibatan ayeuna nyingkah di dieu bari jeung neangan pamajikan bari can bebeja ka mak nyeri moal nya nyerita mending bebeja heula sanajan perih mimitina kaituna bakal endah nun sok ayeuna di tingkat tukang bapak rek menta ka barudak kamanang sae Kakang Semar sae janggra ka hareup ka itu mana naonan make jeung bijinan ulah kitu mah teh kudu boga harga diri sia ka awewe keun bae atuh jang teu naon da mama apa atuh hanya kembalian warung bating reueun drama ka tukang mah sadaya-daya Kakang Semar mangga tah kadenge ku silaing kabehanana inung silaing geus hijina sing kamanang silaing kabeh mati anak-anak heh lah naon eta silaing izin teu naon teh bapak urang rek kawin bibina mah sudi teuing aing mah teu narima aya narima teu heuh jeung teu rek naon sia sudi teh boga indung teh deui teu sudi anjing tomat teh gogok atuh setan naon sia nyerang ka aing anjing anjing nyerang ka aing sih teh geuleuh aing ka si Semar hampura euy apa saya dilanceuk pesea rek ngomong si laing ku aing lah tong ngomong-ngomong kadek ku aing enak kene ge geus kitu make kalem tong make kekerasan sia geus WA wakilan ku AA si eta mah teu bisa dikontrol heeh siapu kebenaran teu henteu nya geus aya kitu mah sing dewasa nu sing Kang Uu naon ringkerna ke tukang kebenaran bedog can diasah ku aing ajak ngobrol ku aing di tukang rek disabet beungeut ulah sa teh kawas lain ka kolot mah teh geuleuh aing mah nya ge indung aing indung sampeuran Dewi Setiaragen teh tapi karasa kanyaana lain kadua mulang tarima kanu jadi kolot teh disengkak tah hireup teh kayak kitu teuing sok kumaha sih cek si lain kumaha kae punten sada acarana jisi mabdi bade cumanggem di luhur Sosya Pramut dihandap sebas dampal sada terolong nyerita hoyong dicuparkeun hampura maksud si laing ameh bebas mengemukakan pendapat ulah nepi ka kahalangan ku sifatna anak jeung bapak jeung anak bisi aya langkung saur bahe carekna bisi aya keluar basa nu garihal matak nyuga kana hate bapak beh ditena jadi sieun kasipatan ku jelem budak doraka alim disebut jelema doraka dabongan bapak nitah abdi pikeun cumarita sok digogo moal heula heuh eta mah kumaha engke we kumaha lauk kumaha engke sagala pake kumaha engke kumaha mikir teh ameh dadasarna amehna pancik agama oge dicarek tong loba omong lamun sakiranna pipasyaeun kajian kena jempe pan ayeuna saur bapak ika manang teh cek bapak hayang bebas abdi mah bebas cerita paskeun lah anak jeung bapak hayang demokrasi samentawisme lain jawab heuh atuh nya geus atuh sok salaman heula
kasaksinya kasaksi dawala kasaksi gareng geus anjing lah heula si teh kalem kasih naon si teh kaing teh melongna molotot kitu si gareng beda ambak si eta mah bebas ya berarti mun abdi ayeuna ngomong naon-naon bebas leres heeh muaka pagar kudu rakam leres deal heeh beres gitu mah geus anjing kadek wae malah bejakeun teh keur kurban kitu bejakeun ye ulah si teh geus teu ngeunakeun hate jang Etak dari datang. Naon? Nyigeug sia kasigeug, kasigeug. Lain disigeug. Gimana heurin? Nah, sia teh. Jadi bapak teh menta kamandang. Heeh, perkawis kawin deui atawa entau gitu? Heeh. Tah si lain 1 tahun teu. Abdi si dawala kumaha dawala? Henteu. Teu naon, henteu satuju kuring mah. Nah si teh geus babi, reng. Aing mah teu kudu ngomong satuju henteu. Geus jeung aing mah gelut jeung aing mah sok. Separingkeun sok lah. Smackdown. Sok. Aral hirup demi Allah aing. Si gareng si dawala teu satuju tah kuring oge ka kurung-kuring henteu. Naon pangna teu satuju si lain pasti aya alasanana. Naon pang? Bapak teh kolot. Orang tua jelema kolot teh anu geus legok tapak kadekna anu pinuh ku pengalamanana anu kuduna nyontoan ka generasi sahanapeun bapak kuduna ari kalakuan kawin deui bari jeung hareupeun pamajikan jeung anakna eta pantes teu nya pantes wajar demokrasi ngeunah eta kasasi ku si lain eta cek bapak da bapak ge boga rasa meureun. Contohna seperti minangka ieu emak minta izin ka bapak rek boga salaki deui ngeunah teh hate nya jawab sok heupan cek agama ge jang teu meunang mah ai awewe leuwih ti 2 salaki mah kudu hiji tuh nya pan teh geunah lain ieu mah cek agama lain cek agama cek bapak ieu mah lain hahaha jawab geus anjing lah teuk beheungna ku aing nah mun loba teh ngomong lah sok heueuh kitu we teu ngeunah raga pate mati Nya tuh raga pate raganya. cing mikir lur dolo eta si eta kaing siapa bebas apaan bebas biar papaitan ampura lur iya beres lah ngadukung kuring mah cok ngenteng atuh kana awak gemrot siap bebas woi bebas woi Ngenteu kena romari. iya bapak mak kurang kumaha sakumaha kitu gelisna anak raja urang nagara sakaruma bapak itu ngalamar keur disayembarakeun pamilona raja-raja bapak urang kampung jang mas kawin teh coet jeung mutu dina barang tepira mak daekeun kurang kumaha an bapana sakitu lubak ribu harta banda dibikeun ka bapa nu saki goreng patut da hampura lur ngenteng mata jelema beunghar geulis ongko disandingkeun jeung bapa
bari jeung bapa mah jelema goreng patut bari jeung sangsara Atuh baraja. abdi kasep teu sok jawab abdi kasep teu henteu tah bapa mah leuwih teu bisa digambarkeun ka goreng patut bapa teh parah bapa teh stadium 5 mu 5 teh aya kacida bapa teh sok pikir keur mah goreng patut boga hayang ka emak kurang kumaha belana ka bapa Nah, anak ke bapak. bapak nyerekan lak-lak dasar sugan emak na malang henteu cici ngeluk kawas syata banda syata hayam banda heulang lir hayam disamar heulang tungkul paningalina lir buek menang mabuk tungkul tara ngeleuwihan basa teu wantun tangah-tangah acan teu wantun ningali pamenteuk acan bapa emak tah secara ditita ku bapana oh mama langsung hideng ampang birit Rata langke. sok pikir dibelaan diberi hadiah kitu awewe nu mana anu bakal beunah dikitukeun eta geuning minum silaing geus hong kapaksa da sieun jeung bakat punyaan. daek lah make pelet yang nyaho sok lah sok laut sakitu jerona misi bisa kene diteuleman tapi hate jelema sanajan deet tapi teu bisa kakoet Maka kobet. Cepet jak nikah ya. bener ya cepot jat nikah ya bener sok pikir ih jak dewek teh ibadah ti pedut Bedah nu kumaha. lamun heuh mah ibadah sok sugemakeun hate emak pamulikeun mobil hah nah sia pangna inung sia geus ngawidian oge beureum mana kitu geus surti kahayang aing yah mungkin si eta aing teh ibadah di mana nu puguh mah salat zakat puasa munggah haji eta ibadah lain kawin deui gebrot geus anjing we ngesel goblok anjing lah gelut anjing yang aing sok aing geus teu kuat di panas ieu leungeun hayang nonyok-nonyok ke si anjing teh tong kitu sebelum polong bodog erol bapak sorangan bapak sial ya bapak aing gitu aing mah teu da sok pak cik pak mikir dah bapak teh geus kolot lain budak Seorang tua. lain mah mere contoh nu hadena lain kakak beuki romantis pamajikan nya salaki teh kakak beuki kieu Tuan teu bener. ieu teh sajajar jeung indung sia naonna panggihna dewek jeung ieu awewe teh panggihna dina impian ulu itu dina impian sarua jeung indung sia harita mangsa keur hayang ku dewek disamper teh panggihna pan dina impian tah ieu oge sarua dina impian oge inget tuh Impian. ku aing teh tadi gugut tadi nama ngan ieu impian jo datang deui mimiti diimpikeun ku dewek diantep kadua datang deui katilu datang deui meureun meuna kitu oge geus nincak nista maja utama Jodoheun mata kitu. dari pamajikan saha teh eta wewe saha ngaranna aya teu setiap edat sifat asma jeung apa anjir apa nu kitu leuh Jero sih mah. datna naon sifatna naon asmana naon apana naon jawab si goblok montong tahu sih pidalangeun ge oge tuh ngaranna teh Pancaningrum urang padepokan ajar pada
Di mana? Tah, di dia mengidul. Gitu. Logika ini. Naon sia logika teh? Ya. Ulah disejarkeun jeung emak da mama meureun kapelet ku bapa. Ayeuna pan bapa jadi jelema sangsara. Heuh, tah eta awewe teh nepi ka yang bapa teh meureun urang boga urang padepokan. Heuh, meureun sia digorengkeun disebutna jelema beunghar boga padepokan mah. Boga sakola meureun. Heeh. Anak benak mata kitu oge. Jelema beunghar teh. Tuluy. Biasana jelema beunghar mah aja kawin teh hayang jeung jelema beunghar deui biasana. Pasti wadah pada kok jadi najis. Mung jeung boga minantu tukang basya mah mung. Sokomo bari jeung jelema teu boga gawe pisan. Buka caca. Keur mah teu gablek pagawean tetep katambah ngawayuh. Ketorokan. Teu nalipak maneh teh. Degeunteung. Nah, sia nepi ka. Iya mah kieu we, sia izin moal, sia daek teu nuturkeun dewek moal. Teu izin, teu. Dawala, teu kuring mah. Ai. Manu ngaduku katuh. Moal kabeh, moal. Si bungsu Gareng, naon anjing? Rek naon sia? Tejang. sieun kudu bungsu mana? Sok ngomong. Goblok sia. Nepi ka kieu carampelak kolot teh, lain campelak kapan geus bebas bi ngomong. Ye, kolot teh. Bongan ngongak bapak abdi. Moal jadi halangan, moal jadi rintangan ke dewek. Nu penting dewek rek mawa malati eta anu aya dina impian dewek. Jor, tok badak tok mau kitu. Temelang teninu lah. Nepi kaki mah Kakang Semar gening barudak teh muarek nganteur ka bapa. Aduh watos atuh Kakang Semar mangkaning keung di jalana Tengah peuting. antapkeun mah mangkaning di umur-umuran mah loba tetewang loba leuweung tambah-tambah jalanna butut deui. Tarengtong we jalan. Matak cek sisiniran teh mah teu meuli teu make ukuran. Dina calana aya rambutan. Ulah hayang ka kampung umur-umuran. Jalanna aut-autan. Pan rek diomean ku Pak Kades. Pandanana pan dipake kopi heula sugana atuh dadahane atuh. Nya. Kitu mah. Nya tuh kumaha nya teh tiasa mekelan. Keuna naon nu penting mah ngadoakeun we kana kasalamatan bapa. Tangtosna bapa tangtosna. Bapa rek miang mah pidoana pikeun nyokot pi batureun mah pi dulureun mah. Geulis eta wae teh sajajar jeung mah geulis. Sejajar. Ngan itu leuwih ngora. Aduh anom itu mah. Sarua ai puleunna mah jeung mah. Naonna nyanguna maksud. Ya, sadaya-daya dewek rek ini jor itu. Nah, si kurang aja. Lain nepi ka luas kitu Bapak aing. Lain nya kumaha? Jeung saha eta Bapak? Jeung dian bule meureun gaulna teh. Da jeung Pajirono mah moal kitu, sok mah jeung Aden Cau mah. Atawa jeung Bapak Encu dijauheun, jelema bagur ieu mah. Jang sasajingga, nah maneh teh menika campelak teuing jang kaleuwihan teuing basa. Kumaha lamun nyuga kana hate bapa kuman. Handapkeun dina jugakna ge nepi ka teh bese ge urusan abdi. Cina mikir. Tapi dah karunya jang burung palung bodog elo bapa sorangan.
ai manehnya ka emak langkungnya tibatan ka bapak ka emak abdi dawala nya atunya ka emak abdi ge sama mah sanajan emak indung samperan abdi karasa kanyaana leuwih ti bapak mah loba nyerekan bapak mere jajan ka abdi demi Allah mah bapak aing menyerekan barang berehan teu sideung teh heeh maneh nyerah kabayaran ka emak kan tenan kitu lamunnya daek ngagugu ka hayang emak jang ngagugu naon mah wayahna tuturkeun bapak hor tuturkeun kumaha imah tuturkeun kumaha maksudna teh bapak mate melang ka bapak maneh jang goreng patut kitu oge da sidik mama bogoh nyaah geus tumerap jeung teu bisa digambarkeun ka nyaah kareudeuh emak ka bapak maneh teh jang teu aya dunyakeun nasihan lintang ti ka bapak maneh eta teh pangeran dunya emak jang eta teh mah rek nyeri hatikeun emak secara tidak langsung keun bae dari do mama bener ieu pelet si bapak euy lain pelet teuing we mana we panonna minus jiga nama ye Begitu. heeh kacamatana leungit kacamatana teh jadi wayahna tuturkeun bapak maneh padu rek meunang kawin oge keun bae jang da meureun mana kitu oge pikeun batur emak di jalan pikeun batur emak popolah di imah bela bener geus urang tuturkeun bae aing boga samurai itu engke dileuweung madual ngajak ngobrol pas sarek waing rek disabet heuh garek larna maneh mah jeung mawe di dieu aduh gagal kitu mah tuh wayahna we sudi goblok sia pleguk sia mah jadi wayahna we duaan we sasajingga jeung dawala nu init mah gareng maneh di dieu ieu teh nyaan mah teh bener nyaan jang mah dawala kumaha deui atuh mun hayang mah kieu da geus buleut mun kitu oge meureun teu bisa kaito ka dieu teh kitu geuning tapi abdi punten mah sakali deui nya naon pati-pati abdi nuturkeun bapak rek dikaanggangan ka hiji kaduana ulah disakompetkeun abdi sarengpun bapak bisi pajarkeun abdi jeung bapak reurejengan teh rek budak kana kahayangna rek ngadon nyumponan kana kahayangna lain ieu mah kahayang mah bongan ieu Ngadukung ka bapak. da sabab setiap wani nyabak seuneu pasti kudu wani jeung panasna nya tangtuna jang tangtuna ieu abdi kedamian ayeuna jang karunya waktu geus rek nampur ka isya bisi kaburu poekeun di jalana hariwang bapak maneh da geuning kitu bapak maneh mah lamun can hasil teh tuluy we ngingki aduh ampun kabaringung aing ge nya teh kitu menolak naon babarengan itu mudah-mudahan we ulah aya naon-naon di jalan heuh mudah-mudahan we lain geuli wena naon teh harina impianana buktikeun we engke sigana mah geulis lah seperti bililis geulis nama percaya kayak gitu mah Tak nampel oke. matak candra kapeng peongan teh mun kana